wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan ti kelompok 3 kelas 10 PKLD bade nuhunkeun waktos di Bapak kanggo wawancara ngeunaan program KIR sateracana abdi sareng rerencangan bade gelar diri masing-masing. Mulainya ti abdi nepangkeun wastapun PD, wastapun Jahrotun Nisa, Wastapun Indra Cahyana, Wastapun Sirojudin, Wastapun Dea Ferdiana, Wastapun Amin, Wastapun Rejan Gerhard. salajengna nyaeta bade ngadudukeun patarosan nyaeta tos sabaraha lami Bapak ngajabat jadi pembina KIR. Alhamdulillah Bapak janten pembina KIR teh ayeuna teh tahun kedua ngawitan tahun 2018 tahun kedua janten dina kegiatan KIR teh antara pembina KIR teh aya penunjukan si Bapak Kepala Sekolah tiap 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun ditinjau deui kayak ngajabat deui atarapi digentos. Hatur nuhun patarosan salajengna nyaeta didugikeun ku Amin. saha anu jadi ketua jeung wakil ketua dina KIR tahun ayeuna teh. Dina tahun ayeuna anu mancen tugas janten ketua KIR teh kaleresan ku Kang Fajar di kelas 12 TKLC. Upami wakilna nyaeta Kang Samsul di 12 TKRC. Insya Allah dina pertengahan sasi Februari ieu bakal aya pemilihan pengurus baru sakalian pelantikan anggota baru. Hatur nuhun patarosan salajengna bade didugikeun ku Jahrotun Nisa. Naon wae program KIR dina danget ayeuna. Dina danget ayeuna teh saparantosna pengenalan metode ilmiah, teras aya sababaraha kegiatan anu ngabahas tentang kegiatan pemanfaatan limbah, teras pemanfaatan lingkungan urang, sapertos penanaman sareng pengolahan bibit tanaman. Kapayuna bade aya sapertos tadi firehand, teras aya roket air, sarang engke aya robotik benten eta anu tilusasi kapayun. Teras meureun Salajengna lomba naon wae anu parantos dicandak ku kagiatan KIR teh. kaleresan dina taun ieu teh teu acan aya lomba anu diselenggarakeun boh eta tingkat kabupaten, tingkat provinsi, janten dugi kadanget ieu teu acan ngiringan lomba-lomba anu diayakeun. Patarosan salajengna bade didugikeun ku Dea Ferdiana. kumaha lumangsungna kegiatan KIR teh. Kegiatan KIR eta dilaksanakeun rutin unggal dinten Jumaah saparantosna kegiatan kepramukaan. Eta dilangsungkeun di ruang 10. Nah, jadi Patarosan salajengna didugikeun ku Reja. Kumaha lumba-lumba tempat kegiatan teh. serta tadi ketujuikeun kegiatan KIR teh upami kegiatan KIR nuju teori eta di ruang 10. Upami nuju praktek disesuaikan sareng praktekna saperti upami kanggo lingkungan hidup ya paminten di tempat-tempat anu ngadukung boh di tempatnya di pangkeureun lain TKJ jadinya biasanya kanggo lingkungan hidup sapertos pemanfaatan bongkol jagong, hidroponik tadi bongkar di situ. Upami kegiatan kanggo lapangan luas di lapang. Terus upami kanggo diskusi nya di payuneun tempatna di musola sama tempat. Salajengna patarosan salajengna bade didugikeun ku Sirojudin. Kunaon kegiatan KIR diayakeun teh? Kegiatan KIR diayakeun kanggo ngakomodir para siswa anu hoyong berkembang dina bidang ilmiah, metode-metode ilmiahna, terus aplikasina dina kahirupan sapopoe kanggo bekal aranjeunna di kapayuna. Eta
kanggo kagiatan ieu teh. Kegiatan kieu nya utama nama eta kuliah teh terus lumangsung ke anu kajeuna wae. Beras dina anggota-anggotana oge harajin darokap. Anu utama nama naon anu dibikeun naon anu dibahas ku anggota-anggota eskul teh biasa dimanfaatkeun boh ayeuna di lingkungan urang boh kanggo bekal mike aranjeunna diharapkeun ku Bapak. Patarasan salajengna bari Nangwe kesan atau laku adalah bakal salami jadi pimpinan. Bapak kesan-kesan teh dina upami murang kali atau anggota-anggota PIR darongkap sadaya terus tiasa ngamanfaatkeun naon anu dibutuhkeun ku rencanana boh dina kehidupan sehari-harina di masyarakatna sehingga aranjeunna jadi insan-insan anu mandiri anu gaduh cemengan kanggo ayeuna sareng kanggo kapaeuna. Patarasan salajengna nyaeta tujuh kapuluh abdi sareng rerencangan minal pas demo eksekutif. Kunaon eta dina pandanganna aya seuneu padahal dina pandangan eta aya bisa sabun. Eta teh namina Pyrhen nya eta biji bahan kimia anu namina metana eta biasa bereaksi sareng sabun sehingga sabun sareng seungeuna teh anu timbul tina metana henteu apal kana kulit dan kita kulitna henteu panas moal kaduruk. Nah eta namina Pyrhen aman kanggo urang insyaallah teh dipraktekkeun deui. Hatur nuhun sakitu wawancara di kelompok 3 kelas 1 LD.